Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biak tapratnya Jati Wisesa. Dina dinten ayeuna simkuring tiasa ngonten deui saatos istirahat sababaraha dinten karena halangan atau wagelan. Dina wengi ayeuna simkuring di Rama Aurora Bahari bade nepanggeun pembahasan tentang jangjawokan atau mantra kuno ti Sunda. Kunaon jangjawokan Sunda atau mantra kuno ieu sering disangkut pautkan dengan dunia pergaiban atau dukun, sepertos jago atau para jawara anu sering ngagunakeun ieu atau nyalahgunakeun ieu jangjawokan atau mantra sebagai alat atau media untuk menunjukkan kesaktiannya atau rapalan-rapalan yang sudah dihafalnya. Seperti contoh, izin ngejelaskeun jangjawokan Sunda berkaitan erat karena hal-hal gaib, karena zaman baheula masyarakat Sunda minang ngagunakeun atau percaya kahiji kekuatan gaib eta kanggo kaseimbangan hirup anu diyakini bisa kontrol nasib, berkomunikasi dengan leluhur, atau ngobrol secara tak kasat mata dengan orang-orang yang sudah tidak ada lagi. Mantra magis digunakan untuk komunikasi khusus yang memiliki tujuan tertentu yang berakar pada keyakinan bahwa kekuatan tak kasat mata ini hadir di dalam diri manusia dengan lingkungan. Jadi jangjawokan eta teh sanes jenuh benar-benar ngandung kesaktian kanggo ngundang atau kanggo ngusir. Jangjawokan eta teh salah sahiji media kanggo berinteraksi sareng karuhun urang anu tos teu aya. Saleresna anu disebat karuhun ge seueur. Karuhun urang teh anu teu aya memang disebatna karuhun. Terus anu kadua karuhun anu disebatna karuhun teh leluhur urang anu araya keneh anu tos sepuh, anu tos umurna leuwih sepuh ngalangkungan arurang sadaya budak ngora. Terus kunaon sesepuh-sesepuh urang nganggo jangjawokan kanggo nyajina sagala rupi hal panyawet jika medis ataupun non medis. Karena kepercayaan di masyarakat Sunda eta masih kena kental pada kahiji dumasarna awalna sehat atau balik deui sehat, dinu artian amun di bahasa Indonesiakeun dari awal semula sehat harus kembali lagi pada sehat. Terus kunaon bersangkut pautanana dengan gaib, karena di zaman Prabu Siliwangi ngagunakeun jangjawokan ieu kanggo nentukeun nasib-nasib jelema. Kumaha sih contoh atau jangjawokan anu saleresna? Dina contoh jangjawokan ieu salah sahijina anu disebat Rajah Pamunah atau nu disebatna Ajian Pamusnah. Dina contohna hiji rajah anu ku simkuring bade dibacakeun. Sampurasun. Amit pun nyaparalun kabudut Gusti Anu Maha Suci ngada pangjat pangraksana ka abdi-abdi sadaya, ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu nu teu munggaran karama anu teu mungguran, ka Ibu Rama anu janten tukang rakar urang aya ti alam pawenangan sareng sajabina tatenu etuna eta nu disebut Rajah Tunggu Rahayu Tanggal Darajat atawa nu biasa disebut Munjung Muja ka tempatna. Anu biasana rajah ieu sok digunakeun kanggo manen padi, kanggo susuguh ka dewa padi atau ka dewi padi. Terus biasana kanggo ngahasilkeun ruatan alam atau mensyukuri hasil alam dan sajabina. Dina contoh jangjawokan Citra Soma anu seueur digunakeun ku barudak ngora zaman baheula jeung zaman ayeuna ieu. Zaman ayeuna dianggona kanggo cenah, kanggo pelet, tapi zaman kapungkur luka kanggo naon eta jangjawokan Citra Soma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik di Siracai. Sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem bet balalager dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Nya beh ditueun Gunung Burangrang. Nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Saleresna eta teh sanes jangjawokan anu leres kanggo melet atau kanggo naon. Soalna kan eta mah kanggo ulinan barudak baheula atau ulinan jawara-jawara zaman baheula. Terus kunaon sih seueur jawara atau
sesepuh atau paranormal atau dukun lah anu nganggo sadaya-daya yang jawokan. Dina zaman kiwari, zaman teknologi masih aya atau masih seueur anu percaya, khususna anu mabokna anu kumaha sanes mabok minuman, nyaeta mabok kekuasaan, mabok harta, mabok jabatan, anu nyungkeun atau menta asihan atau jang jawokan ti si dukun atau ti orang pinter anu mereka percaya, anu dipercaya jeung serta merta pasti bakal ngajerumuskeun ka lembah hitam anu tos kaalaman ku abdi fungsi salah guru nyaeta letak nate di Pamecelan Lembang kepanggih jeung aki-aki di pasihan lah carita jang aba boga yang jawokan kanggo awewe. Wah resep-resep tak awewe tah harita teh ditarima we didengekeun tabeuki lami dipilarian deui tentang ilmu yang jawokan ieu teu aya nu terangeun tentang yang jawokan ieu abi cobian maca tengah wengi harita teh maca teh inget keneh tabuh 10 bade setengah 11 wengi bari gigitaran bari ngopi ciki luka ciki naon lah tos gigitaran tos ngopi ngahurungkeun TV bari gabut bari panasaran ngapalkeun pembacaan yang jawokan mimitina di pasihanana Arab bahasa Arab mimitina mah kun robuna Nuril Jakim tapi mimitina teu eungeuhna teu mikir ka mana terus abi bacakeun Sundana kan eta kun robuna Nuril Jakim teu hantu nuwikeun tah abi macakeun Sundana tapi sanes artina nyaeta dongkap ka abi wengi ieu dongkapna ngalangkungan wujud anu teu disangka rupa abdi teu terang eta dina naon pokona eta dina kata terakhir anu di awalanku kun robuna Nuril Jakim kekungsi lila abi bade mauriman TV TV pareum lebet ka kamar cepret aya nu ngahurungkeun listrik cai ngadadak disada sorangan panjang kamang ini atau bibi anu nuju bebereskan sareng si bibinya lain si bapak atau nenek biasa teh da tengah puang mah atau ibu-ibu biasalah di pilarian nah tapi teu aya nu ngarobrol di goruan ibi sugan ngawaler ulan naon dah henteu di goruan ibu da teu aya nu ngawaler hati pun silila anu penasaran coba penasaran cepret buka kanto tingali cai ngocor sarangan pareman listrik di pareman deui teu fungsi lami kuring ngonci pantau kamar deui asup cai urang deui anu kajantenan kadua kalina di pareman deui sabab kuring penasaran saha nu ngahurungkeun kuring calik di dapur kekungsi lila kuring calik wah suara saklarnya da koltor cai ngakolontor ditinggal kapengkeureun kursi didinya teh aduh hapuntennya kedah nyebatkeunnya didinya teh aya hiji sosok atau aya hiji makhluk anu dongkap ka bumi kusabab aberewa sareng sieun ditaros bari jeung teu jelas narosna punten ieu teh ti mana bari jeung sieun gegeber awak ngeureter ku sieun da ieu teh ti mana nuju naon di bumi manehna ngajawab jiga suara ning lain si lain anu ngundang ka kami lain si lain anu ngaganggu ka alam kami lain si lain anu miwarang dongkap ka dieu kuring di dinya harita kenget-kenget padeuh kecanteng mahuleng ngaraga meneng teu tiasa nanaon ieu sanes jalmi amun jalmi ieu jalmi ti mana asupna abeh bumi tos dikuncian taros deui ai si lain ti mana teu ngajawab tapi ka kaseserian bari jeung seuri bari jeung ngareret ke arah kami si lain tadi anu ngagoruan si lain oge anu miwarang datang ka ketempatan ieu aya prayogi naon ngagoruan bangsa kami tadi bangsa kuring gegetret di dinya teh tah teu fungsi lila kuring kaingetan jang jawokan dieu
Selain dongkap nyalira, kami nyalira, kami seueuran. Maksudna ditinggal di lebet kamar tos aya tilu nu kos kitu. Ampun, Allahu Akbar. Kuring naik katangga aya si Bi carios kieu Bi ngiring sare kunaon teu naon nuju hayang sare bareng deui mah padahal mah di handap kuring geus terang aya naon. Dina wangian teh kaingetan wae jang jawaban eta kuat teu kulem sok kuping teh kepikiran eta saha janten kade ulah sembarangan maca jang jawokan komo anu atos sapertos yuk pelet yuk bujang jawokan kasaktian atau naon gitu kanggo ngajagaan orang atau naon dipasihan ku sesepuh ulah sembarangan baca samemeh dibaca pelajari pahami amun langsung baca insya Allah tanggung cepta resiko nyalira sakitu anu tiasa kasangakeun isin kuring dirham Aurora Bahari rahayu awina wastu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.